Alhamdulillahilladzi farraqa bainal haqqi wal batil wa amarona bittiba'i rasulihil jalil linakuna ala sawa'is sabili wa nahana anil ikhtilafi wal iftiraqi wa tariqil mudil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ja'ana bidinil qawimi wal kitabil mubin wal manhajil mustaqim. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakullan akhadna bidanbi faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu sayhah wa minhum man khasafna bihil arda wa minhum man agraqna wa ma kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Hadirin hadirat ikhwatu iman, para bapak kali ibu sadaya, jamaah Masagi Majelis Sabtu sareng Salasa pagi Masjid Miftahus Sholihin anu kusim kuring dipihormat. Sanaos rada telat sim kuring hoyong ngadugikeun bewar asa kedik. Hiji bilih aya anu teu acan uninga informasi ngeunaan penerimaan santri baru pesantren Persis 109 Kujang. Ayeuna parantos di kawitan dibuka sanaos ayeuna usum atanapi zaman medsos ya Pak Bu, tos dibiwarakeun di media sosial mah ngan bilih aya anu tara Facebookan gitu. Bilih aya anu tara ngamedsosan itu medsosan. Mangga bilih aya anu peryogi informasi kangge kakujang ngawitan dibuka. Teras anu kadua margi ayeuna sasi Desember tos bade seep tahun 2025 bade majeng tahun 2002 genep dipayun sim kuring nyayugikeun kalender bilih anu peryogi. Kangge infakna 40.000 ya. Mangga bilih bade di langkungan janten 40 juta mangga kangge pasantren da sanes kangge sim kuring. Sakitu panginten. Bapak Ibu ikhwatu iman rahimakumullah. Aya satu ungkapan paribasa mun cik urang mah nya Bu. Siapa menabur angin dia akan menuai badai. Itu. Siapa menabur angin dia akan menuai badai. Ta eta teh janten judul buku Pak anu kantos dikarang ku Sugiarto Suroyo tahun 1988 yang menceritakan tentang lahirnya gerakan G30 SPKI, termasuk siapa di dalamnya orang-orang yang diindikasikan terlibat gerakan itu. Nah, kapunggur munculnya buku itu sempat kontroversial sebab ada beberapa pejabat birokrat di masa Orde Baru yang diindikasikan terlibat gerakan 30 September itu. Tajudul buku eta teh siapa menabur angin dia akan menuai badai. Tapi sim kuring moal ngaguar eta buku Pak mung namut judulna wungkul. Siapa menabur angin dia akan menuai badai. Menabur teh naon Bu? Ngawurkeun. Mun pare mah tebarnya. Nah itu. Siapa menabur angin dia akan menuai badai. Saha anu melak angin pasti akan panen badai gitu nya. Pan lamun dipelak mah Pak sakedik-sakedik ngaageungan. Angin hihiliwiran, angin sepoi-sepoi terus jadi ngagedean jadi weh badai tak gitu. Nah ungkapan paribasa eta teh nguningakeun kieu setiap
apa yang kita lakukan naon rupi pada melanu ku urang dipidamel itu akan mengandung konsekuensi baik ataupun buruk gitu. Lamun pagawean hade nya Pak, konsekuensinya kita akan mendapatkan kehadean. Mun pagawean anu goreng bakal menang kagorengan. Mun dina bahasa Sunda mah melak cabe jadi cabe, melak bonteng jadi bonteng, melak cau jadi cau, melak sampe jadi sampe. Naon hartosna? Popelakan we tah. Melak cabe jadi cabe, melak nu hade bakal menang nu hade, melak goreng jadi goreng, melaknya naon melak bonteng jadi bonteng, melak nu goreng oge bakal jadi anu goreng. Moal melak hade jadi goreng, moal melak goreng jadi hadenya. Siga melak tomat moal jadi cabe, melak cabe moal jadi bonteng gitu. Tah itu konsekuensi, Pak. Tasalaras nama ungkapan-ungkapan peribahasa itu mangrupikeun terjemah bebas patina Quran itu teh. Kayak aya sababaraha ayat Al-Quran upami diterjemahkan secara bebas ya maknanya seperti tadi. Misalnya surat Al-Isra surat 17 ayat ke-7 tuh. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Lamun anjeun migawe kahadean maka kahadean eta bakal balik deui ka aranjeun. Tapi lamun anjeun migawe kagorengan maka kagorengan oge bakal mulang deui ka aranjeun. Upami dina surat An-Najm ayat 38 wa alaisa lil insani illa masa'a. Jalmi moal bakal kenging naon-naon kecuali tina hasil usahana tina pagaweanana gitu. Atanapi nu caket surat Al-Zalzalahnya betul. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. May ya'mal misqala dzarratin khairan, siapapun orang yang berbuat khair kebaikan, misqala dzarrah walaupun hanya seberat biji sawi, ngan sakadar sagede siki sasawi. Nah itu kecap misqala dzarrah sok ditarjamahkeun sagede siki sawi. Nah itu untuk menunjukkan sesuatu yang teramat sangat kecilnya, Pak. Sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan maka itu akan memiliki konsekuensi, Pak. Ya roh kayak bakal katingali hasil nanti, Pak. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran, sekecil apapun syar, perbuatan jahat, dosa, kamaksiatan nu ku urang dipidamel, ya roh sami babu bakal katingali hasil nanti. Nah kayak anu ngajelaskeun maksud ya roh katingali hasil nate ti mimiti engke katingali, Pak. Ya, bukti-bukti, catatan-catatan, dokumen-dokumen, arsip-arsip tentang perbuatan yang kita lakukan selama hidup di dunia tuh. Ti mimiti urang balik nepi ka mautnya, Bu. Sagala rupi pada melan urang teh aya buktosna. Engke bakal ditembongkeun ku Allah. Di mana? Nah, dina poe kiamah ngalangkungan buku catatan amal. Nah, itu. Sekecil apapun, Pak, misqala dzarrah tuh, amal baik, amal buruk yang kita lakukan engke bakal dilaporkeun sadayana, Bu. Tak jelema-jelema anu daroraka, Pak, kagetnya sebegitu detil laporannya yang disampaikan kepada kita ngaliwatan buku catatan amal eta teh. Dina surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat ke-48 Allah nguningakeun wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira. Wa wudi'al kitab jeung kitab teh geus disimpen, maksudna ke dibagi-baginya, Pak. Dibagi-bagi tuh ka sahawe jalmi anu bakal nampi buku catatan amal eta. Nangke dina ayat nu sanes mah aya jalmi nya, Pak, anu bakal dibagi buku rapotna teh dibelah katuhu ke dicanakna ku panangan anu katuhu. Aya anu dibere kitabna ku Allah teh dibelah
kenca ditarimana kulengan anu kenca. Pak, nu narima kulengan katuhu jeung kulengan kenca ieu teh jadi kila-kila nya. Naon kila-kila teh? Tanda-tandanya. Nah lamun dipalih katuhu dipasihkeunana ditampi ku panangan anu katuhu ta ieu teh kadituna ka mana? Nah ka surga, Pak. Itu disebut ashabul yamin. Atanapi mun surat al-haqqah al-waqiah punten ashabul maimanah. Nah itu. Talamun nampi ti beulah kenca, nah ieu bakal ka neraka akhirna nya, Bu. Ieu disebut ashabus shimal. Mun surat al-waqiah ashabul masy'amah. Nah itu. Nah upami dina surat al-haqqah ayat 18 Allah ngadauh. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fahuwa fi 'ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah. Anapun jalmi anu ke nampi buku catatan amal dibelah katuhuna ku panangan anu katuhuna maka eta jalmi bakal nyares ha umqra'u kitabiyah ya cenah buku rapot kuring ya. Buku catatan kuring sok baraca ku aranjeun. Bu, anu nampi rapot dipalih katuhu mah engke teh bakal ladir nya, Bu. Naon ladir teh? Agul nya. Dibeja-beja ka batur Pak, yo buku rapot kuring ya sok tempo ku aranjeun ya. Pak kunaon di temong-temong ka batur? Nya bunga. Kunaon matak bingah? Sae nilaina nya, Bu. Matak ieu tempo rapot kuring. Di temong-temong ka batur bunga Pak ataun sarai nilaina tuh. 8, 9, 10 nya, Bu. Malah aya 11 mungkin itu. Saya nilaina, Pak. Tak kunaon eta jalmi nya. Nampi buku rapotan dengan nilai yang bagus-bagus seperti itu. Cek eta jalmi inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Sabab kuring yakin bakal panggih jeung poe hisaban amal ieu. Tak sabab eta jalmi yakin, Bu, satu saat nanti setelah dia mati akan bertemu dengan hari di mana dia akan dihisab amalnya oleh Allah, maka kerhirup di alam dunia teh disiapkeun sagala rupina. Jang yang harupan eta poe. Samilah siga budak sakolanya, Pak. Budak sakola apa? Da anu sakola mah engke bakal aya ujian, bakal aya evaluasi. Teu mimiti ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester hiji, maka ibu ta budak sakola teh bakal bener diajarna. Sungguh-sungguh belajar nepi kana akhir semester aya ulangan beuki sumanget diajarna beuki ketol ngapalkeunana talantaran belajarnya serius persiapan dilakukan kemudian masuk masa ulangan gampil ngajawab soal-soal teh nya Pak Bu naon sababna geus disiapkeun ke pas bagi rapot harade nilaina naon sababna da geus apal aya evaluasi ini. Tajalmi anu yakin akan bertemu dengan hari hisaban amal di dunia keneh bakal disiapkan. Taeta maksud ini dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Lantaran nilainya sarai Bapak Ibunya maka saur Allah fa huwa fi 'ishatir radiyah. Salajengna eta jalmi teh engke ku Allah bakal ditempatkeun dina kahirupan nu pinuh ridho Allah di mana fi jannatin aliyah dina surga anu laluhur. Ka di surga hoyong naon wae nya Pak Bu gampil moal sesah tuangeun leuteun sagala rupi aya bumi tos sayogi nya Bu tempat kulem jeung sagala fasilitasna matak nyaman matak betah eta teh. Kalebet hoyong bubuahan Bu teu kedah balanja heula ka pasarnya komo melak heula bari lila nungguanana terus mun tangkalna jangkung kudu teterekelan moal Pak saur Allah kutu puhadaniah mun hoyong buah metik kanana ge caket eta teh cek paribasanya lambeurkeun nya Pak itu surga itu nah saur Allah kulu washrabu hani'am bima aslabtum fil ayyamil kholiyah engke ahli surga bakal dibagiakeun ku Allah Bapak Ibu mangga Bapak Ibu ngaleueut sok sarua ngaraleueut sing raos tah ieu sadaya ku Allah disayogikeun kangge aranjeun teh lantaran hasil gawe anjeun baheula keur hirup di alam dunia itu
Itu konsekuensi. Samolina saur Allah, wa amma man utiya kitabahu bisyimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Anapun jalmi anu dipasihkeun buku catatan amal di belah encana nya Bu, maka eta jalma bakal nyarita ya laitani lam uta kitabiyah. Duh hayang mah kuring teh tong dibagi rapot ku Allah teh. Tah anu ieu mah nya Pak, nalika datang hari pembagian rapot teh sanes bingah rek narima rapot teh. Kahayangna mah kumaha? Embungeun dibagikeun rapotna teh. Pak, pan anu tadi mah ditemong-temongnya Pak. Kan usah sih cenah rapot kuring aralus nilaina. Tanu ieu mah Bapak Ibunya tong ditemong-temong Pak, dibagikeun oge embung kahayangna mah eta teh. Kunaon alim dibagikeun Bu? Sabab geus kabayang nya Pak, kumaha eusi eta rapot teh. Cek eta jalma walam adri mah hisabiah jeung kuring teh teu apal disugan teh moal aya hisaban amal siga kieu teh. Sabab memang jelema-jelema anu kitu teh nya Pak termasuk jalma-jalma kafir tah gitu. Teu yakin ayana kahirupan saenggeus maut. Ayana ba alam barzah, alam kubur kadituna nya, ayana masyar terus ayana mizan hisab kabeh dituna surga jeung neraka teh Pak teu dipercaya eta teh. Dianggapna dongeng-dongengnya Bu, hoak lah no gitu mah. Nepi ka kiwari Pak, simburing osok nepi teh jelema nu kitu teh. Menyebutkeun surga neraka teh hoak dongeng lah no gitu mah. Halusinasi cenah. Surga mah ngan sakadar jang ngabebenjokeun wungkul. Neraka mah jang nyingseunan wungkul kitu nyebutna. Talantaran eta jalma teu yakin ayana poe hisaban amalnya pasti moal dipersiapkeun jang naon cenah kacape-cape da hirup mah geus maot mah geus we kitu anggapanana Pak. Ya laitaha kanatil qadiyah. Nah cek eta jalma duh cenah padahal geus maot mah maot meh maka jeung kudu hirup deui nya. Itu. Jadi memang anggapanan tadi geus maot teh sugan enggeus nepi kadinya, sugan teh moal dihudangkeun deui ku Allah. Lamun sakadar dihudangkeun deui nya apa kemudian berlanjut kehidupan di akhirat teh jadi masalah. Nganu jadi masalah naon? Engke nalika dihudangkeun jalmi teh bakal diminta pertanggungjawaban. Tah eta nu jadi masalah mah bakal ditaros Bu eta teh. Lamun sakadar ngaliwat tunggulnya Pak, hirup di dunia maut terus lewat alam barzah alam kubur terus ke dihudangkeun deui ku Allah asup ka akhirat. Lamun sakadar berproses siga kitu unggul mah teu masalah. Nu jadi masalah di akhirat Allah bakal nanya urang. Baheula keur di dunia teh geus pepelakan naon tadi tuh? Melak nu hade apa melak nu goreng? Tah eta jadi pertanyaan teh. Tamata kelantaran jalma-jalma nu teu percaya kana hisaban amal geus apal pitempateun eta jalma di mana nasibna bakal kumaha, maka eta jalma nyarita ya laitaha kanatil qadiyah. Tuh cenah hayang mah geus maot mah maot we make jeung kudu hirup deui. Sapertos dina surat An-Naba ayat terakhir tuh ayat 40 ya. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Poe kiamat teh poe nalika engke jalmi bakal ningali Pak. Maqaddamat yadah hasil pagawean manehna baheula keur hirup di alam dunia nu hade nu goreng bakal ditinggal engke hasilna kumaha. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Terus jalma kafir bakal nyarita ya laitani kuntu turaba. Duh hayang teuing kuring teh jadi taneuh we. Jadi teu jalma kafir geus maot teh geus we jadi taneuh tong harirup deui. Kahayangna mah kitu nya Bu. Kunaon hayang jadi taneuh? Pan ari taneuh mah moal dipenta pertanggungjawaban ku Allah. Pak geus nepi kadinya. Itu. Eta nasib jalma anu engke ku Allah dibere buku catatan amalna di belah kenca siga itu.
Nah terasa eta jalma maagna ani malia halaka ani sultaniyah duh cenah harta kuring sakitu lobana eueuh manfaatna kebon sawit ribuan hektar teh nya teu ngaruh hasil tambang teh eueuh manfaatna Pak teu bisa nyalametkeun tina ancaman siksa Allah dina neraka ayeuna halaka ani sultaniyah jabatan kekuasaan sakumaha lobana nya Pak hampir semua instansi manehna jadi kepala na eta teh teu manfaat jabatan-jabatan kuring teh dina poe kiamah mah saur Allah khuduhu fagullu tsumma jahima sallu summa fi silsilatin dar'uha sab'una dir'an pasluku seret cenah eta jalma ka dia gebruskeun ka neraka tah borgol awakna kuran teh nu panjangna 70 hasta Pak ke jelema digebruskeun ka neraka ku Allah bari diborgol awakna ku rante panjangna 70 hasta Pak 70 hasta sakumaha mun sahasta teh 1,5 meternya Pak kali 70 nya itu 35 meter Pak ahli neraka Bapak Ibu ku Allah digebruskeun ka neraka bari dibeungkeut ta awakna ku rante 35 meter Ibu emutan simkuring ahli neraka digebruskeun ka neraka asana teu kedah dirantenya Pak ya. Kunaon matak dirante Bu Pak bisi kabur urang nya si ajol-ajolan tuh siga penjahat kana sok diborgol tuh ya diborgol leungeunna kunaon matak diborgol bisi kabur Pak itu ahli neraka diborgol lain panangan Pak diborgol awakna tadi belit kurang teh 70 hasta ya. Tapi dah mesing teh dibelit ge moal kaburnya Pak geus ka neraka mah gitu moal kabur ya. Nah tapi ku Allah peryogi diuningakeun eta teh sebagai peringatan keras Pak tah anu asup ka neraka gebrus ka dinya moal bisa kukumaha rek kabur ka mana moal boga tempat pangkaburan Pak pan beda di alam dunia mah nya Pak jelema dihukum jelema di penjara bisa kabur Pak bisa komo di Indonesia mah bisa pisan kabur ya. Anu keur dihukum hoyong piknik ge bisaeun nya Pak di urang mah tangke mah di neraka Pak geus asup ka neraka wayahna moal bisa ka mana-mana mun surat Ibrahim ayat 21 malana mimmahis urang teh teu boga tempat panglumpatan cenah geus asup ka dieu mah upami surat Al-Baqarah ayat 167 wa ma hum bi kharijina minan nar maranehna ahli neraka geus asup ka neraka moal bisa kalaluar deui Pak beda jeung di dunia malah bisa memeh di penjara memeh dihukum nya Pak Bu di dunia mah jelema teh bisa tetulus dihukumna tadi lantaran boga duit lantaran boga pangkat jabatan nu bisa jadi tameng bisa di akhirat mah moal bisa malaikat disogoknya Pak moal geus asup ka neraka moal bisa kabur tamatak ieu hikmahna Bapak Ibunya ieu hikmahna kunaon sababna matak aya poe akhirat Pak naon sababna matak aya akhirat Bu nah ayana akhirat Bapak Ibu pikeun mereskeun perkara-perkara anu can beres di alam dunia Pak pikeun nuntaskeun Pak perkara-perkara anu hari ini di dunia tidak pernah tuntas urusan korupsi nyapat teu beres-beres di dunia keun bae engke dibereskeun di akhirat nya pan urang teh ayeuna boga harapan teh siga kitu we nya Pak jangan ngabebenyokeun karepnya ngabanungan ketidakadilan terjadi di mana-mana carut marutnya penegakan hukumnya aturan diruksak kumaha karep sorangan nepi kageus geregeteun urang teh nya dahaya ngalawan teu boga kakuatan gitu nya itu ya ngan kitu we urang teh geus lah ayeuna di dunia bisa kumaha karep ke di akhirat mah moal bisa kumaha Pak
sabab lamun teu aya akhirat Bapak Ibu hawatos Pak jalmi-jalmi anu saroleh, jelema anu balener, jelema anu jalujur, jelema anu taat aturan, jelema anu taat hukum. Pan di dunia mah jadi tibalik, nu bener dianggap salah, nu salah dianggap bener, nu kuduna dipenjara kalah bisa bebas berkeliaran ya Pak, anu kuduna bebas tina hukuman kalah di penjara seumur-umur, diperlakukan dengan tidak manusiawi. Ada terjadi itu Pak? Terjadi. Sok urang mungkin masih keneh emot kapungkur aya nini nuar tangkal di leuweung Pak, dianggap melanggar aturan, dianggap melakukan penebangan liarnya, padahal jang suluhnya dijual jang dahareun sapopoe eta teh hiji Pak diponis ya, diponis bersalah, dipenjara Pak. Ayeuna anu nya nuaran leuweung puluhan ribu hektar teu dikukumaha, cik adil teu Pak? Teu adil. Tamataknya keun bae ayeuna asana teh teu boga salahnya Pak. Asana teu boga salah, siga nyawe jadi pahlawan memanggul beasnya. Keun ke urang bereskeun di akhirat cik Allah teh. Tah gitu Pak nya ayeuna akhirat gitu. Sabab pemita aya akhirat karunya atuh Pak nya. Ya, karunya orang-orang yang selalu bersikap lurus sebenarnya itu karunya itu diperlakukan dengan tidak adil. Nah, itu nah gitu nasib jalmi anu nampi buku catatan amal dipalih kencana. Ieu sapertos tadi nu diuningakeun dina surat Al-Kahfi Pak, ayat ke-48, wa wudi al-kitabu fatarol mujrimina musyfiqina mimma fihi. Nalika buku catatan amal dibagikan ku Allah, tak terus ke anjeun bakal ningali al-mujrimin, jalma-jalma anu daroraka Pak, loba ngalanggar aturan, nu kufur, nu maksiat, nu fasik, loba maksiat ka Allah. Musyfiqina mimma fihi, dia merasa keberatan dengan isi buku itu, kaget Pak. Ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa asoha. Duh cilaka kuring cenah, ieu teh buku naon atuh ieu teh, nepi ka eueuh nu kaliwat saeutik-eutik acan, ti mimiti dosa nu badag kejahatannya super Pak, sampai dosa yang sekecil ini nepi ka detil ku Allah ditulis teu aya nu kaliwat. Dan memang gitunya Pak, buku catatan amal teh kabeh Pak sadayana bakal ngarekam naon rupa padamelan urang, nuku urang dipidamel salila hirup di alam dunia, ti mimiti urang balik nepi ka maut, semuanya Pak terdokumentasikan dalam buku itu. Urang midamel kasayannya Pak, boh nu ageng nu alit, semuanya tercatatkan oleh Allah. Urang ayeuna hadirnya ka majelis masagi teh waktosna jam 6 dugi ka jam 7, ayeuna dinten Salasa kaping sabaraha Bu? Ya, kaping 16 ya, kaping 16 Desember tahun 2025 dinten Salasa sajam waktosna Pak ti jam 6 nuki ka jam 7. Aya catatanana Pak, sareng sahawai orang angkat cari kena palih mananya Pak, di payun atawa di pengger atawa di tengahnya, nyarande kana tihang atawa henteu nya. Aya Pak laporanana eta teh gitu. Sabara menit cengharna nya Bu, sabara menit ngalenyapna gitu, aya Pak eta teh catetanana. Ngalebetan kencelengnya Pak Bu, 100.000, 50.000, 10.000, 5.000, nepi ka anu 2.000 moal kalangkung Pak. Oh nya baheula nya ka masagi 2.000 urang ngenceleng teh. Dosa pun seperti itu Bapak Ibu. Tamatak tadi jalminya nu dolaka kaget, ieu dosa nu kieu mun ceuk urang mah nya. Pira kadar nu kieu.
lah atuh sakadar darmaji bala-bala mah nyapa bala-bala mangan 1000 nya terang darmaji bu ngadahar 5 ngakuna hiji heueuh cenah urang di warung baheula pernah ngadahar 5 beak 5 ari mayar ngan hiji nya 4.000 teu dibayar atuh lah 4.000 mah nya lamun 400 triliun mah leuheung atuh kitu nya Pak eta duit teh gede ngarugikeun negara nya Pak gitu ngarugikeun rakyat ieu mah 4.000 tapi da detil Pak semuanya ditulis nah itu la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma'amilu hadira dan mereka semua nanti akan mendapatkan ma'amilu apa yang sudah mereka lakukan di dunia itu hadir Pak. Nah nyampak aya buktina dina buku catatan amal eta maksud famay ya'mal misqala dzarratin khairai yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarrai yarah. Jadi naon rupi nu ku urang dipidamel Pak itu semuanya mengandung konsekuensi apakah kebaikan ataupun keburukan nah kahadean nah kagorengan yarah Pak engke bakal katingali hasilna teu mimiti katingali dina buku catatan amal dokumentasi itu sampai engke ningali naon rupi balasan nu bakal katarimanya Pak apakah surga atawa neraka eta Bapak Ibu itu tadinya. Jadi siapa menabur angin dia akan menuai badai tong lalaworanya Pak kejahatan sekecil apapun ketika dia tanam itu akan bisa tumbuh menjadi sebuah kejahatan besar dan konsekuensinya jangan salah Pak itu akan mengakibatkan hal-hal buruk yang besar yang terjadi menimpa kita. Nah, ya nandakeun saudara Allah, setiap amal yang kita lakukan itu mengandung konsekuensi yang baik ataupun yang buruk. Dosa-dosa kita itu, Pak, ya, beresiko, Pak. Allah nguningakeun setiap orang yang berbuat dosa engke bakal nampi adab ancaman siksa ti Allah teh lain mangrupikeun neraka di akhirat tunggul Bapak Ibunya. Saur Allah Bu, akibat perbuatan-perbuatan dolim, perbuatan jahat manusia bisa jadi sebagian adab itu akan Allah timpakan kepada manusia di dunia hari ini sameme siksa neraka di akhirat Pak. Surat As-Sajdah surat 32 ayat ke-21 pidawa Allah wala nudhiqannahum minal adabil adna dunal adabil akbari la'allahum yarjiun jeung kami bener-bener nya bakal nibankeun kamaranehanana ka jalma kafir jalma musyrik jalma anu fasik nya ka jalma anu darora ka jalma anu dolim nu loba maksiat ka Allah loba ngalanggar aturan kami akan timpakan kepada mereka minal adabil adna dari siksa kami yang dekat hari ini di dunia dunal adabil akbar sameme siksa nu leuwih berat jaga di akhirat. Jadi salian ti siksa neraka Bapak Ibunya akibat perbuatan dolim manusia itu bisa jadi dosa-dosanya akan berakibat karena dengan azab Allah hari ini di dunia. Tanaon cenah maksud Allah nibankeun adab ka manusia di dunia akibat dosa-dosana salian ti siksa neraka di akhirat. Sapali ulama ngajelaskeun maksud adab di dunia itu Pak naon? Berupa bencana-bencana alam, musibah-musibah yang menimpa manusia. Ada sebagiannya itu adalah merupakan azab yang jadi peringatan Allah ke jelema-jelema anu daroraka eta Pak. Nah itu seperti yang pernah menimpa umat-umat para nabi zaman baheula. Dina surat Al-Ankabut para wargi sadaya. Surat ke-28 ayat ke-40. Surat Al-Ankabut surat 28 40 nya. Allah ngadawuh kieu fakullan akhadna bidanbih faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadatu sayhah wa minhum man khasafna bihil arda wa minhum man agraqna fakullan akhadna bidanbih maka masing-masing umat eta ku kami baheula disiksa Pak dibinasakeun nepi ka paraeh kabeh nu nyesa bidanbih itu terjadi karena dosa-dosa yang mereka lakukan.
Tamaksad kulan masing-masing umat teh Pak Bu upami urang ngaos surat Al-Ankabutnya eta teh ti kawit ayat ke-14 tuh Allah nguningakeun kisah Nabi Nuh ngawitan. Kisah Nabi Nuh teras nyambung kisah Nabi Ibrahim, teras Nabi Lut, teras Nabi Syuaib ketika dakwah di negeri Madian, terus kisah Nabi Soleh dakwah di kaum Samud, Nabi Hud ka kaum Ad, teras nyambung kisahna Nabi Musa ketika dakwah ka Firaun jeung balad-baladna kasih Haman kasih Qarun. Nah, semuanya Pak nya surah Allah akhadna bidanbih umat-umat Nabi eta zaman baheula ku kami diadab, disiksa, dibinasakeun nepi ka paraeh kabeh eueuh nu nyesa bidanbih itu karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Faminhum man arsalna alaihi hasiba aya anu disiksa ku kami kumaha carana dihujanan batu Pak seperti yang menimpa kaum Nabi Lut atawa seperti anu pernah kealaman ku Raja Abrohah datang ti Yaman ka Mekah mawa pasukan bergajah rek ngancurkeun Ka'bah memehnya ngancurkeun Ka'bah ku Allah geus dibinasakeun manten wa arsala alaihim tayran ababil kami ngutus manuk ababil di luhur Pak tarmihim bihijaratin min sijil ababil maledogan ta Abroha jeung pasukan bergajahna ku batu min sijil tina sijil. Sijil teh numutkeun di tafsir batu anu asalna tina taneuh anu geus teas jadi batu lamun dibaledogkeun keuna kana awak maka awakna bakal hancur melepuh kulit-kulitna tinggal rorongkongna Pak. Itulah nasib Abroha waktu itu faja'alahum ka'asfim makul kami ngajadikeun manehna siga dadaunan nu hebeak di hakanan ku hileud. Daun seep di hakanan ku hileudnya bupan ke katingali tinggal rangka daunna eta teh itu nasib Abroha. Sijil teh Pak eta teh senjatanya senjata anu baheula ku Allah oge pernah dibaledogkeun ka kaum Nabi Lut karena dosa homoseksualnya. Faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijilin mandud gitu. Jadi anu dibaledogkeun ka kaum Nabi Lut baheula Pak eta teh sarua jeung nu dibaledogkeun ka Abroha. Nah itu arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu sayha aya oge umat Nabi baheula ku kami dibinasakeun carana kumaha dibentar ku gelap Pak samar geledeg salembur paeh kabeh Pak. Itu kaum Nabi Soleh kaum Samud kabeh marawat nu iman teh Nabi Soleh sareng anu ngiring dakwah anjeunna. Wa minhum man khasafna bihil ar aya oge disiksa ku kami baheula teh carana dibebeskeun kana jero taneuh Pak dijungkir balikeun seperti kaum Nabi Lut ja'alna 'aliyaha safilaha bumi anu tadina di luhur pindah ka handap nu dihandap ditaikeun ka luhur. Nah itu nasibna kaum Nabi Lut sageus dibaledogan ku Allah atawa anu pernah kealaman ku si Qarun nya Pak jelema beunghar tapi peditna kabina-bina geuning nya Bu itu. Jadi terumasa menang nikmati Allah dirizkian ku Allah nepi ka nganggap beunghar pakayana teh eta hasil gawena sorangan. Dina surat Al-Qasas diuningakeun kitu qala innama utituhu ala ilmin indi naon cenah kuring mah beunghar nya tanah lega, sawah lega, kebun hektaran itu, mobil alus, imah alusnya, usaha di mana-mananya. Ieu mah hasil gawe kuring we eta teh. Lain ti Allah. Make jeung kudu dizakatan sagala rupa gitu. Nah, pan si Qarun teh beungarna kabina-bina nya Bu. Ku Allah mah disebatkeun dina surat Al-Qasas 7 genep tuh. Atainahu minal kunus. Ku kami dipaparinan kunus. Kunus teh jama tina kanzun. Kanzun itu gudang-gudang tempat penyimpanan harta. Nah gudang-gudang harta si Qarun teh seueur kacida. Nepi ka saur Allah ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwah. Upami hoyong terang Bu sakumaha seueurna pakaya si Qarun tah kunci gudangna wae Bu upami dikempelkeun terus hayang diangkatnya Pak ku saurang mah moal kaduga eta teh. Kudu kulobaan anu gerde tanagana. Eta teh kakare kunci gudangna wungkulnya Pak kumaha eusina eta teh.
Jadi jalma juga lah si korun teh sagala boga Pak eta teh nya. Mun kiwari memberen gudang LPG bogaheun nya, gudang minyak aya, gudang sembako boga, gudang material di mana-mana. Nya, kebonanya ribuan hektar Pak eta teh. Tamun kiwari mah Pak dapur MBG na ge sabaraha hiji eta teh. Pokona loba lah pakayana Pak. Tapi lantaran tadi kabengaran teh disukurannya nganggap hasil gawe sorangan Allah bendo Pak. Akhirna kumaha saur Allah khasabna bihi wa bidarihil ar ku kami si korun jeung pakaiana dibebeskeun kana jerotana teu aya nu nyesa Pak. Hartana teh ditinggalkeun maot teh teu jadinya wariskeun ka kulawarga teu diwariskeun beak kabeh Pak, dibebeskeun kana jerotan. Tamatak sibeuring sok ningakeun di urang lamun aya jalmi anu menakan barang-barang berharga na jerotanna sok disebut harta karun. Harta karun teh harta si korun bu eta teh. Bapak macul di kebon belenterangnya itu. Pas di korehan emas 5 kilo Pak. Tah harta karun cenah eta teh. Harta si korun. Padahal da teu nyambung ieu nya Pak. Pan si korun mah di Mesir eta teh. Urang mah manggina di Panumbangan itu. Bisa kumaha nyeropotna harta si korun ka Panumbangan di Mesir. Taya teh ya, gambaran masyhurna kisah orang kaya yang pelit gitu Pak, siga si korun. Nah itu azabna bebeskeun kana jerotan. Wa minhum man agrokna aya oge umat Nabi zaman baheula nu ku kami dibinasakeun teh carana dilelepkeun kana cai Pak. Siga saha? Firaun dilelepkeun di Lautan Merah waktu ngudag-ngudag Nabi Musa tuh kabeh paraeh Pak. Termasuk Firaun Pak. Ngan bentena lamun tentarana mapayah teh beak jeung awak-awakna teuing ka mana nya Pak? Jigana na dihakanan ku binatang-binatang laut tuh. Firaun mah paeh teh jasadna ku Allah disalametkeun. Tamatak sampai sekarang upami Bapak Ibu hoyong terang awak Firaun aya keneh aya Pak. Kantun urang angkat kapalihan Mesir ka ditu. Lebet ka museum peradaban tuh aya Firaun keur ngajelepeng di dinya Pak awakna wungkul. Atawa seperti anu pernah kaalaman ku kaumna Nabi Nuh. Tadi dikirim banjir bandang Pak, sarua kabeh maraot Pak anu nyesa nu salamet teh anu dina parahu Nabi Nuh we harita numutkeun riwayat ngan 80 jalmi eta teh da geuning kulawarga Nabi Nuh sapalina pan kaasup nu cilakanya istrina cilaka termasuk budakna geuning saha Bu nah cep Kanaan putra Nabi pan ku Nabi Nuh tetos di sauran Bapak Ibunya ya bunayyar kam ma'ana wala takum ma'al kafirin jangan hayu ka dieu naik kana parahu jeung bapak ye ulah babarengan jeung jalma kafir cilaka anjeun teh. Tapi dasar budak bengal beureun nya Pak kumaha cek si Kanan teh sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma' moal Pak abdi mah moal kana parahu eta geus pinu siga kitu bisi tiguling cai sakieu gedena moal abdi mah rek naek ka gunung tuh anu leuwih luhur anu moal ka tepi ku cai mun dieu mah gunung Sawal meureun nya Pak. Saur Nabi Nuh kumaha la asimal yauma min amrillahi illa marrahim wayahna jang dina ieu poe mah moal aya jelema anu bisa salamet tina azab Allah kecuali anu meunang kanyaah Allah. Wahala bainahumal maju fakana minal mughraqin talantaran si Kanaan teu numut tetumut karamana nya Pak maka ombak harita ngagulung si Kanaan jeung si Kanaan kalebet mughraqin di antara orang-orang yang ditenggelamkan Allah dalam banjir bandang itu Pak. Eta saur Allah Pak. Umat para nabi zaman baheula dibinasakeun ku Allah carana rupa-rupa naon sababna Pak bidzanbi eta teh lantaran dosa-dosana Pak. Nah tapi ini yang perlu jadi catatan Pak Bu di akhir ayat surat Al-Ankabut tadi itu wa ma kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Bapak Ibu upami kapunggur aro ngabinasakeun umat Nabi Nuh kabeh maraot nu kalapir teh Firaun nya kaum Had kaum Samud kabeh sana kaum Nabi Lut saur Allah
wa makana Allahu liyadlimahum aslina mapa Allah teh teu hoyong cenah teu hoyong ngadolim hamba-hambana teh oge sanes lantaran Allah dolim ka hambana eta teh walakin kanu anfusahum yadlimun tapi maranehna we anu ngadolim dirina sorangan. Jadi upami Allah nibankeun azab ka hiji kaum Pak eta teh lain lantaran Allah keul hayang nyiksa manusia sanes teu aya bahasa kieu pangangguran itu cenah urang kuring geus lila teu nyiksa jelema kitu nya teu aya Pak teu aya maksud teu pisan-pisan Pak asli nama Allah teh nyaah depan ka manusia teh nya Pak jadi lamun manusia diadab ku Allah sanes lantaran Allah hoyong nyiksa sanes eta mah lantaran manehna we anu geus ngadolim dirina ku rupa-rupa dosa pan tadi akibat perbuatan dosa yang menimpa manusia karena dosa yang dilakukan matak Nabi Adam ngadoa na kumaha Pak Rabbana dolamna anfusana ya Allah abdi tetes ngakaya diri abdi ku dosa abdinya matak nepi kieu teh itu dosa abdi Pak gitu. Jadi sanes lantaran Allah pahayang dalim ka hambana henteu di ayat sanes wa ma rabbuka bidzallamil lil abid moal mungkin Allah berlaku dolim kepada hamba-hambanya. Jadi ketika azab menimpa manusia eta teh lantaran dosa yang dia lakukan lamun cek bahasa urang mabuk cilaka ku pola sorangan gitu. Lain lantaran Allah hayang ngadolim sanes pan samemeh migawe samemeh diadab ge nya Pak Bu samemeh diadab Allah teh pasti nyampaikan peringatan moal mungkin Bapak Ibu jelema ujug-ujug migawe dosa sakali disiksa ku Allah moal Pak itu diperingatkan berulang kali. Jadi ketika adab Allah menimpa manusia itu sudah lewat peringatan berulang kali bisa jadi puluhan bahkan mungkin ratusan atau tidak menutup kemungkinan seribuan kali Pak peringatan itu. Dina surat Al-Qasas ayat 58 tuh wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'asa fi ummiha rasulan yatslu alaihim ayatina. Jeung Allah moal mungkin ngabinasakeun nya hiji negeri kecuali nya kaetan negeri teh Allah bakal ngutus heula seorang rasul. Jadi samemeh Pak eta negeri dibinasakeun ku Allah teh ngutus heula rasul eta teh jang naon yatlu alaihim ayatina anu bakal macakeun ayat-ayat kami maksana rasul eta diutus ku Allah untuk menyampaikan peringatan siga tadi kaum Nabi Nuh diingatkeun ku Nabi Nuh kaum Nabi Hud ku Nabi Hud kaum Nabi Soleh ku kaum Nabi Soleh kaum Sodom ku Nabi Lut dielingan paheula memeh diadab teh eta teh teu ujug-ujug Pak wa makana muhlikil qura illa wa ahluha dolimun jeung kami moal ujug-ujug ngabinasakeun penduduk hiji negeri kecuali manehna dolim Pak dolim moal ujug-ujug Nabi Nuh atuh banyak cik ngelingan kaumna sabaraha taun sanes puluhan tahun Pak ratusan tahun tadi surat Al-Ankabut 14 laqad arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanatin illa khamsina ama temen kami geus ngutus Nuh ka kaumna terus Nuh hirup barang jeung kaumna teh 1000 tahun kirang 50 Bu yuswa Nabi Nuh teh ku Allah dijatah 850 tahun separuh umurnya kurang lebih 500-600 tahun dianggepikeun dakwah ngelingan kaumna Pak jantan Nabi Nuh kapunggur Pak samemeh kaumna diadab ku banjir bandang siga kitu eta teh ngelingan kaumna Nabi Nuh teu liren-liren 600 tahun Pak dakwah sanes 60 tahun Pak 600 tahun kurang lebih dakwah Nabi Nuh Bapak Ibu sanes saminggon sakali sanes 2 minggon sakali poe Salasa jeung Sabtu sanes dakwah Nabi Nuh unggal dinten Pak tinggal surat Nuh gitu. Rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara ya Allah Gusti abdi teh dakwah dakwah ngelingan kaum abdi umat abdi unggal dinten siang wengi teu liren-liren ya Allah Pak Bu siang wengi teu liren Nabi Nuh ngelingan kaumna tapi setiap kami ngajak manehna lain kadarieu ngadeukeutan syukur atoheun kalah lalumpatan cenah ya Allah
diajak ke pengajian teh kalah kalabur, digeruan ku salat ngajauhan masjid. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabiahum fi adanihim wastaghshaw siyabahum wa asaru wastakbaru istikbara. Setiap kami ngelingan maranehanana ngajak manehna kumaha kalah marapetan ceuli ya Allah, terus ngurubung maneh ku baju nya Pak. Taya teh gambaran kaum Nabi Nuh geus bahasa orang mah rudet gitunya rudet di ceramahan di elingan indah setan wae ku Nabi Nuh Pak. Siga jalmi anu teresep ka pangajian ya Pak nya keur ceramah teh ningkrab karap dieu mah ceuli di pepetan dikurubung ku baju asup kana jero lemari Pak. Ah cenah pusing cenah ustad teh sok nyindiran wae urang cenah. Itu ya geus teu aku nasihat Nabi Nuh. Wa asaru wastakbaru istikbaro, kalahnya terus we noyo dina dosa, kalah beuki sombong nantang-nantang adab ya. Itu Pak dielingan heula memeh diadab teh henteu ujug-ujug Pak. Siga di perusahaannya aya karyawan nu ngalanggar henteu sakali ngalanggar terus dipecat Pak, henteu kasih SP heula teh nya. Naon SP teh? Surat peringatan SP 1 2 3 geus 3 kali Pak anger we pecat gitu nya. Tah Allah ge kitu geus ratusan kali mungkin ribuan kali ieu jelema dielingan teu eling-eling Pak. Ah kudu dielingan ku banjir sigana, kudu dielingan ku gempa sigana mah, kudu dielingan ku nya tanah longsor sigana mah. Tah itulah pelajaran yang bisa kita saksikan hari ini Pak. Bencana Sumbar terjadi hari ini Pak, henteu ujug-ujug Pak eta teh menang menanam. Jadi bencana terjadi hari ini teh menang melak Pak eta teh nya. Menang melak jalma-jalma anu dalim. Gusti baheula puluhan tahun Pak leuweung ruksak di Indonesia teh. Geus baheula. Jadi teu ujug-ujug Pak. Kalau hanya sekedar cuaca ekstrim, hujan lebat, moal Pak, moal banjir seluar biasa itu. Pan banjir Sumatera luar biasa tuhnya Pak. Lebih dahsyat daripada banjir Nabi Nuh sebenarnya mah. Ngan beda volume caina unggul. Naon luar biasana, ari banjir mah cai biasana Pak. Nya. Lamun aya tanah paling kiruh hungkul, ieu mah banjir teh jeung kai golondongan. Banjir Nabi Nuh wah kai golondongan wah. Ini luar biasa. Nah jadi musibah ieu Pak nya geus meunang ngarencanakeun eta teh gitu. Geus meunang ngarencanakeun apa eta nu ngarencanakeun jalma-jalma dalim Pak. Walaupun berhenti maksudnya Pak merencanakan musibah, tapi dengan kezalimannya seolah dia merencanakan datangnya bencana itu. Bencana itu. Padahal tanya nya anu ngaruksak leuweung di urang teh Pak geus dielingan. Dielingan ku sasaha eta teh Pak? Dielingan ku Allah geus nya. Mun ku Allah pan sabaraha taun ka tukang Pak? Ku Quran tuh nya 1500 tahun ke belakang 15 abad yang lalu. Dzaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadinya kerusakan di muka bumi, di daratan, di lautan itu karena tangan-tangan jahat manusia Pak. Ku Allah 15 tahun 15 abad 1500 tahun lewat ayat Al-Qur'an dielingan Pak nu sok ngaruksak leuweung teh di urang teh. Geus dielingan komo nu ngakuna umat Islamnya nu ngakuna haji geus ka Mekah bulak balik mah Pak kudu ngarti ku pepeling ti Allah dina Quran teh. Khususna urang Indonesia Pak tahun 80 dielingan ku EBIT GAD oge eta teh. Nya Pak. Kana EBIT tuh lewat sair-sair laguna itu saseur ngelingan jelema eta. Harus menjadi renungan bencana-bencana itu. Kawan tolongnya dengar apa jawabnya. Kenapa di tanahku sering terjadi bencana? Kenapa Bu? Cek EBIT mungkin EBIT-nya ya. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa
dosa. Tapi eta kakarek mungkin cek ebit teh nya. Kakarek mungkin Pak, teh yakin berarti ieu mah mungkin cek ebit teh. Mungkin Tuhan mulai bosan dengan sikap kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Tapi dah memang faktana di urang teh kitu nya Pak, jelema dolim, jelema jahat, jelema berbuat dosa, korupsi teh Pak bangga eta teh. Lain era sok anu katewa koruptor diborgol ku KPK, dipakekeun baju oren, rek diasupkeun kana mobil tahanan, disut ku kamera, kalah selfie atuh Bu. Lain nutupan beungeut eranya Pak, selfie eta teh cungar cengir, bangga dengan dosanya. Aing koruptor geus bisa ngabobol duit negara ratusan triliun, ya hebat. Tak itu cek ebit teh mungkin eta pasababna teh. Mungkin Tuhan, atau cek ebit mungkin juga alam sudah bosan bersahabat dengan kita. Jadi mungkin alam geus bosan ya ngabalap jeung urang teh nya, cek alam teu nguntungkeun lah, malah ngarugikeun wae nya. Leuweung di babadan sok tinggal itu dina medsos nya itu. Ketika hutan-hutan di babat tuh ku alat berat, pan lain ku ragaji sen coba itu nya. Alat berat itu. Gajah tarurun, Pak, ditalapung teh itu alat berat mah celong itu. Gajah wae pas satonya teu boga akal, ngamuk atuh ningali kalakuan jelema nu geus ngaruksak tempat cicingna. Ieu gajahnya Pak ngamuk, maknya urang nu cager teu ngamuk Pak ningali kejahatan seperti itu. Nah gitu dua kemungkinan cek ebitnya baheula apanya, mungkin Tuhan mulai bosan atau mungkin alam sudah enggan bersahabat dengan kita. Emang ebit teh yakin Pak baru mungkin, mata cek ebit teh mari kita bertanya. Da teh yakin ya Pak, hanya mungkin bertanya kepada siapa? Nah, kepada rumput yang bergoyang. Ngan bisaeun wah eta jukut ngajawab pertanyaan ebit. Nah itu ebit Pak versi 80. Lamun ebit versi 25 mah bukan rumput yang bergoyang, mari kita bertanya pada kayu gelondongan Pak. Itu ieu kayu bisa paradi di kieu teh kumaha ieu teh, da kakarek banjir siga kieu luar biasa Pak. Zaman Nabi Nuh we teh parali di kai banjir teh Pak, aneh ieu mah. Tak itu peringatan disampaikan. Tahun 2014 Pak, ya aktor Amerika datang ke Indonesia nya gitu, namanya Harrison Ford itu. Selain dia aktor, dia juga aktivis lingkungan. Hari wang Pak ningali perkembangan dunia hari ini sudah semakin panas, cuaca tidak menentu. Selain efek rumah kaca, penyebabnya apa? Leuweung-leuweung di alam dunia teh di bumi ini sudah banyak diruksak Pak. Sanes Indonesia unggul Pak. Beberapa negara yang hutannya lebat, yang diandalkan menjadi paru-paru dunia, geus ruksak leuweung teh. Termasuk hutan kita Kalimantan, Sumatera itu dijadikan andalan untuk menjadi paru-paru dunia. Ayeuna diruksaknya. Si Ford itu menang becanya. Ceunah mah leuweung Indonesia ruksak. Pan naik helikopter Pak ngapung di luhur, ditoong di luhur, ternyata nya gogodeg Pak. Ruksak leuweung. Dengan pertambangan diganti ku kebon sawit anu bukan peruntukannya. Akhirna kumaha harita zaman Zulkifli Hasan ya Pak, langsung datang ke Jakarta temui Menteri Kehutanan. Ieu kunaon cenah leuweung diruksak ieu diarantep wae. Kalah cungar cengir Pak menhut waktu harita teh tenang cenah moal kumaha Indonesia mah beda jeung Amerika cenah nya. Aman lah. Ternyata Pak hari ini terjadi seperti ini. Matak jigana sifatnya lamun ningalinya bencana siga kieu mun ceuk bahasa orang Panumangan mah tuh ceuk aing oge Pak. Dielingan ti baheula nya itu teu ngaguku. Tak gitu Bapak Ibunya. Jadi tidak semata-mata datang bencana, kecuali bisa jadi itu sudah direncanakan. Dengan apa Pak? Dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukan manusia. Tamatak sim kuring ayeuna Pak ningali bencana siga kieu lebih kepada kuduna mah ada upaya hukum untuk mencari penyebabnya dan moal ujuk-ujuk, termasuk pemerintah gitu.
Paling tidak pemerintah harus bisa menetapkan ini sebagai bencana nasional. Nah ini yang banyak dikritik, kenapa sampai hari ini bencana teh tidak ditetapkan sebagai bencana nasional pas sedahsyat ini. Sedahsyat ini. Padahal masyarakat begitu sangat menunggu bantuan itu. Pemda apa sudah kewalahan itu teh. Bahkan ada beritanya sampai Aceh itu minta PBB tuh. Sebab pemerintah turun tangan. Nah padahal lamun statusnya bencana nasional Pak, insya Allah bantuan-bantuan dari luar negeri datang Pak. Pan katanya Malaysia ingin bantunya, tapi tidak bisa sebab statusnya hanya darurat bencana, kena kurangnya bisa cina. Lamun bencana nasional, negara-negara lain ikut membantu. Ngan konsekuensinya Pak, lamun ditetapkan sebagai bencana nasional, pasti nanti akan ada investigasi kunaon mata kai paralid disigaki tak itu. Lamun palid kai paralid berarti aya anu nuar, lain palid ku hujan lain. Manya ukuranana sarua, bahkan aya nomerna gitunya. Lain aya nu nuar eta teh, engke nu nuarna saha Pak? Anu ngababad leuweung jadi kebon sawit nepi ka puluhan ratusan hektar teh nu saha eta teh? Tambang-tambang teh nu bogana saha eta teh? Barali ka pejabat-pejabat di kita, penguasa di kita. Ta eta masalahna Pak. Matak cek sim guring, lamun geus mah manehna nu jadi penyebab bencana na masyarakat yang menderita jadi korban terdampak tidak dibantu, aya bantuan di luar dihalang-halang lantaran tidak naik status jadi bencana nasional. Cek sim guring, penguasa seperti itu bukan zolim Pak, tapi zoluman. Dolimna kacida pisan dolimna. Geus manehna nu ngaruksak rakyat teu dibantuan teu ditulungan, anu rek ngabantuan ti luar negeri dihalang-halang dengan status bencana darurat bencana saja, maka nu kitu lain dolim Pak pamimpin teh. Doluman, dolimna kacida. Eta surat Al-Ahzab ayat ke-72. Innahu kana doluman jahula. Bapak Ibu ikhwatu iman sakitu anu kapiatur, mudah-mudahan janten tadhkirah kangge urang sadayana kirang langkung nanyohonkeun dihapunten. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.